Kang pangahadeankeun kulkas bisalin ngahadean kulkas gampil engke sakalian jeung TV pangahadeankeun lah gampil itu oge pangahadeankeun listrik euy da kapan cenah aya nama aya lampu anu bisa dibenerkeun bisa jadi bisa bagus cenah lamun geus listrik parem balistik parem bisa diomean bisa teu Kang bisa teu gampil sok nanaon ge gampil oh kitu eta tangga arek ngahadean sagala benu pada dapur seperti setrikaan lah gampil ngomong-ngomong di tatangga kabeh ogenan sakampung eta saper RT-an aya malahan mah RT 4 RW 3 teh geus ararapaleun bahwa nanaon ge kasih akang gampil kasih mang gampil ngahadean nanaon da sagala oge gampil teh mun ceuk bahasa Sundana mah gampang tapi bahasa lembutna bahasa lemesna gampil nu matak aya di dieu si emang-emang ari aslina mah sigana mah urang Bogor eta teh ka dieu ngumbara ka tempat kami nanaon ogenan gampil ngahadean listrik gampil ngahadean imah gampil ngomean sepiteng gampil cenah nyebut nama nu matak cek anu batur-batur teh urang nanya saha di eta nanaon oge gampil kapan eta nage Mang Ujang ngaranna ge Ujang gampil nu katelah Ujang gampil ieu kan sagala kabeh ogan ditelah aya mun telah teh mun ceuk urang mah julukan atuh eta mah Ujang gampil nanaon ge gampil sok nita sagala ka eta Mang Ujang mah gampil Mang Ujang gampil nanaon ge cenah ngabogoro-boro kitu ngahadean ogenan sagala teh Ujang gampil oh kitu urang mah kakara apangan ngomong batur teh gampil bae pantesan kami teh ngobrol aya kabar hadari teh ngomongna kieu cek kami teh bapange dilegok di ditu Kang akang nu disebat kami mahampura aya cek kami teh akang nu sok jebot gampil Mang Ujang gampil teh Ujang gampil heeh eta kira-kirana lamun kami da kami teu apal ngaran di dinya lamun kami ngobrol Ujang gampil ka di dinya ngambek moal nyebutna teh kieu moal da kabeh ge nyebutna Ujang gampil ka kami mah eta pedanaan teuing ngan kami disebut Ujang gampil bae horeng teh nanaan ge gampil tapi kami pernah ti dieu teh mawa listrik bohlam aya meureun 11 siki mah da cenah ka Ujang gampilkeun geura ka ditu terus kami datang ka imahna Mang Ujang naeun ieu mah kami bohlam 11 siki hayang diomean da cenah ieu Ujang gampil keur can apal Ujang gampil ieu heueuh ka dieu tapi ari nu hurung mah nu alus mah ngan hiji ngan untung kami rek dibayar teh cenah kapan Ujang gampil rek dibayar teh ngan leuheung nyebutna lah sawios upami hoyong ngadang dosan mah ka dieu gampil ka Ujang gampil cenah nu matak oh iya Ujang gampil teh sok sanajan ngabener hiji da ngaranna Ujang gampil nya gampil we lah heeh jadi mun anu bangsa ruksak ngan asa ulah pamajikan nu ruksak engke bala kalabeuki ruksak ulah ka Ujang gampil listrik setrikaan tah omean we ka Ujang gampil insyaallah Jack ari gampil bahasa Indonesia nah dimaksudna gampil tadi ge disebutkeun gampang bahasa lembesna bahasa lembutna gampil nu matak ieu bahasa Indonesiana gampil teh gampang ya Ujang gampil nu matak Ujang gampil bae lah biang